hiberte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong. Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema. Lain. Yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah. Yilah wa huwal insanul haqiqi. Asli nama manusia eta. Urang mah kuari campur-campur. Kadele ku jelema, bangun jelema. Padahal mah urang ngarendeng jeung sapi, sapi ke ngomong kabut teman saya. Cek sapi. Kamu teman saya gitu. Cek kebo, bukan ini mah lebih dahsyat. Teman saya di aku kok kebo ku sapi. Di aku. Ketika orang aku jelema bahwa saya adalah manusia, kebo seserian. Datang ka ompong kebo ge. Yang serikeun jelema ngaku jelema. Sia batur bae teh jahon aing menyaho. Sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus bae. Cakep bae emang aing teh yaho. Aing mah eureun jagara di sisi nyeun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal penting eureun sia mah kadeulun aku aing terus bae. Leuwih dahsyat tibatan aing. Terus ke gedung-gedung ngopi, gedung-gedung nyusu. Aya nasi goreng nasgor. Terus trek aya bae mie tek meuli deui sia mah. Terus bae penting saeutik bae. Indomie di endogan. Ngambo atuh sia mah leuwih ti aing. Sabenerna mah sia mah kakak aing cek kebo. Urang kalau kakakku jadi jelema heularan atuh. Jahoregadan jeung kebo teh kakak adi. Jeung sapi teh kakak adik, kau masih eta mah. Betul dia dianggap kerajaan aku kebo. Inilah atasan kita. Wa huwa habibullah azza wa jalla. Kekasih Allah azza wa jalla. Bahkan mahram Allah. Bahkan papanganten jeung Allah, bahasa waliullah. Sebab hanya panganten lah nudu duaan mah indah luar biasa. Waliullah dianggap nakabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah. Masya Allah. Urang sorangan Allah kaduan, urang duaan Allah katilun, urang sepuluhan Allah ka-11. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uh. Allah nu kaopat. Wala khamsa illa huwa sadisu. Kalimatna. Maksudna naon? Selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejenna. Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kok teu izin sih? Padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong. Urat genggerong teh nempel jeung urang, Allah mah leuwih deukeut. Da kumaha deui kok urang teu izin. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nu ngendalikeun teh horenganan Allah. Siga urang kan lempang siga urang diuk siga urang ngomong siga urang katangerang hayang siga urang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Aya bae tak kagagalan. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji. Seminggu deui urang deuk kawin, di bawah batur. Yahulu bainal mar'i wa qalbi, dikendalikan lain milik sia di Lauhil Mahfuzna kita milik cocodot. Oh, eta yahulu bainal mar'i wa sok telah. Mending di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun, maka urang lah mahram Allah. Artina mahram Allah keluarga Allah. Urang lah papanganten jeung Allah. Eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah. Kekasih Allah, eueuh deui kekasih salian ti Allah. Mahram Allah, eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah. Papanganten jeung Allah gama gola bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah. Ahli Allah ma araisullah. Eta lah panganten jeung Allah. Bapiriwayatin auliaullahum araisullah.
etalah panganten-panganten Allah. Artinya apa panganten jeung Allah? Geus fala ya'riful arais illa mahramuhum. Eueuh nyaho ka panganten kecuali mahramna. Hum muqaddaruna bihijabil insi. Nyana dicadaran, ditutup, make tutup aring. La yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu neuleuh ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah. Ya Allah karim. Eta mah sok inget ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa model di Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturan dokter, dok, saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya. Pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir. Hiji ieuna di borgol karena dahsyat. Dua ieuna di borgol sukuna geus teu meunang ka maman. Tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah. Tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasana geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya sayalah yang memiliki. Indah. Ditongton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol, tapi beliau bilang indah nih ya. Senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band mesti. Kieu bae ngalamun jasa ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya. Mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran. Yang kedua orang yang setengah gila. Yang ketiga itu pun gila-gilaan. Yang ini mah, yang ini gila bohongan. Oh, dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter.
Asli apa enggak gilanya? Inilah orang merdeka. Nu nyaho. Horenganan layak dipul wali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang. Bisa terbang kemana saja dia mau. Ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka. Kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini, pilih itu. Tetapi hatinya terbelenggu. Nah iyalah potongan-potongan anu. Termasuk si eta mah belenggu na gede jasa. Kurang. Awak mah sehat, tapi hati terbelenggu. Ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu urang teh. Dagang besi teu maju terbelenggu, takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi. Etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas. Merdeka kemana baik bisa hiber. Awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam. Mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok. Apa lu? Cek dok. Aduh. Masya Allah. Cek dok. Dicek ke dokter. Nyar seserian. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila. Dokter ikut gila. Dicek. Bener. Saraf bagus. Jantung bagus. Paru-paru bagus. Darah tinggi. Darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi anak gila-gilaan. Tisaeutik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi anak gila-gila aja jadi gila beneran. Atuh Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan. Tingkah-tingkah jelema gering teh. Aduh. Aya nu cicing bae. Aya anu teu puguh nu dirasakeun. Aduh. Sia naon nu nyeri. Nu nyeri. Atuh ado-adoan bae. Nyaho. Aduh. Seputar rumah sakit, apalagi di rumah sakit gila, dianggap jiwa anu. Tapi ku bangsana nyaho. Kula ketika ngalayad ka salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah. Karena loba nu wau di rumah sakit akhirnya ngalayad lah ka ieu. Aya salah sahiji nu dilayad. Jangan ngedeng baca kiai, alhamdulillah, jangan geus dia biasa bae. Tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kajawan sih? Kok kajawan? Tah urang bingung, ku lagi bingung. Kok nyahueun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajawan ku bangsana deui. Kula bang ngalayat aja pendek gering nyaho di jerona karung. Sebab sabangsa meureun manan gitu ge. Tak iyalah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah. Lah awak mandek di mana bae? Di borgol, di belenggu. Tuh masalah. Tapi ruhadi bisa melayang kemana-mana. Urusan gue si awak aing. Waktu beredahar dan urusan siat sama awak aing.
Tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah. Bingung dokter ge, bingung. Eta dokter teh ya, bebeja tah ka kiai. Kiai, ternyata tidak ada sakit apa-apa, betul. Inilah ahli Allah. Keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran, mana anu setengah edan, mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeule edan kabeh. Asli. Di zaman akur bae jaweur di jiwa na edan ieu. Muqaddaruna bihijabil unsi la yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten. Panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa kecuali hanya Allah. Sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyana. Innallaha kitu la yakhfa 'alaihi syai'un. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah ayat teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Kurang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang. Tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah, nu selalu urang dideleukeun ku Allah, kok urang teh berani-berani WA-an, SMS-an, hanya orang-orang goblok. Jadi dideleukeun ku Allah masih WA-an kan emang tolol. Di jelema keur didengekeun ku Allah make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon tuh. Teu pernah lah tahu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Urang teu pernah teu dideuleukeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah, nu kangen Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul. Naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti, sebab di hati tidak ada siapa-siapa, hanya Allah. Aya nyanyian ge, di hatiku ada kumismu. Weh, di hatiku ada bibirmu, goblok meureun. Lah hatiku cek jangan. Kadia aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajen teuing ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan, layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae eta mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae, tapi katebakeun. Sakumaha ieu di rumah sakit gila. Bukan gila beneran. Cek dok coba ge. Ternyata bener. Nyana bahasa lagi indah nia. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku. Sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak ya nyana. Sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Dokter. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter. Gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi. Jelema bisa diimah, jelema bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah, keindahanana keur babarengan jeung Allah. Eueuh nu nganyahokeun jasadna mah kanyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi horeng keur jadi mahram Allah. Tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah, hanya duaannya na jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan. Orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Iyalah
qulubul asyiqina laha uyunun tara ma la yarahun nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak. Mual keliru. Ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Aya jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Aya jelema make tasbih-tasbih nangge di kieu-kieu kos. Bukan. Aya di balik lawan, ketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon. Ketika hayang nyaho. Poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram. Jumat di Masjidil Haram. Maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho. Cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia di Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu. Nah, kiai saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah, tapi tidak terlalu merah. Itulah. Udah ada ditungguan baik. Masya Allah. Aya ngarupa aki-aki tepi karsepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung ku jana cek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan langsung keluar minta didoakeun minta didoakeun langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong Kangjeng Nabi Khidir saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda kok nyahoan pesuruh guru Anda nyahoan teh kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoan karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah jadi yang kelihatan bukan Anda yang kelihatan guru Anda waduh jalan bukan salah geus lain eta waliullah teh seperti kos kitu ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos kitu teh? Sebabnya nangis jadi habibullah kekasih Allah. Mahram Allah, penganten Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Wa qala azza wa jalla wallahu a'lam. Jadi eueuh nu nyaho ka para wali Allah kecuali wali deui. Nu nyaho kecepak keur wae cepak deui. Nu nyaho ka intel kecuali intel ngan eta zahir. Ai wali Allah mah kan masalahna urusan batin. Nu geus bersih di jero hatena eueuh nanaonan. Eueuh duniaan maksudna eueuh makhlukan eueuh nafsu setan. Eta ngaranna wali Allah. Imam Junaidil Baghdadi kadatangan khadam. Waalaikumsalam. Aya naon maneh? Kula dek ngahadaman we kabuya di dieu hirup kula teh dek dipake hahadam. Cicing bae nyana. Daek balos atuh. Hahadaman. Terus bae ngan eta Imam Junaid teh teu mireungeun bae bangunna di hadaman teh teu mireungeun. Ngan nolak teu mun sendal dikadinyakeun terus sasapu tagalanan naon ngan teu mireungeun itan. Bungan teh bangona 20 tahun. Geus 20 tahun nyana menghadap abdi ngahadam geus 20 tahun suga ada instruksi henteu
sugan kula dititah ka mana henteu atuh geus 20 tahun ge moal ditaekeun kula ieu sugan dibere wiridan tapa jeung teu kumaha maneh bae kula geus kitu mah deuk balik bae mangga bae kulantaran dimanggakeun kitu balik deui nya da ka dinya mama ai mama terang teu ka abdi aslina cicing bae ieu kan abdi teh setan harupa manusia ngahadaman ka mama aing leuwih nyaho ti beten sia nu mantak aing cicing bae ge kumaha sia bae aing nyaho sia teh setan cok setan teh pohara di hadapanku setan teu robah Imam Junaid mah sugan kumaha nah jadi masalah cak setan teh mama ai mama kunaon eta make jeung teu ka abdi ngusir haju ka abdi teh sugan marah pan abdi mah ieu musuh Allah laknatullah bejana da ieu kunaon mama henteu sia teh nyaho lamun sia ku aing diusir aing ke ngarasa ujub tuh sia idit gara-gara aing ngajaga ujub ka Gusti Allah sadaekna sia aing jai ngomong kagoda ku sia kakarak setan taluk didinya 20 tahun cak setan kula ieu ngahadaman Imam Junaid di bagi hese deuk asup ka jero hate deuk ria deuk supaya ria hese deuk supaya ka ujub-ujub dah eta teu bisa asup jadi nafsu teh deuk ditumpakan ku setan teh jalan ai ieu mah pan anak baranakan nyin gedong di hate main kuluhum bae atuh endogan di jero hate teh jeung imah bahkan anakna ge ngajarin imah geus pinuh Imam Junaid 20 tahun setan ngomong sorangan hese jang asup nafsuna teh hese ditumpakanana kuria teu bisa ku ujub teu bisa ku takabur teu bisa geus kumaha bae hese cak setan guys mulai ayeuna cak setan teh ulah deuk init bebeneran lantaran 20 tahun teh ngintip deuk asup hese Masya Allah datang ka terakhir ta mama kunaon make jeung teu bisa jebut bahwa ieu kula teh setan eta aing lamun nyebut ka sia aing ujub ge bakal aing jahoan kan bahwa sia setan tah beusi boga rasa kitu tuh sia teh geus terima iya cenah jakarasa meureun ya Allah ya Rabbi nu mantak hese jasa urusan ria ujub setan terus bae nah ini teta ketika ngaji babarengan aya nu ku Imam Junaid al-Baghdadi digerokeun titah tiuk di sisi ya digerokeun deui titah di padahal rudin luar biasa nah kebal-kebal kan jadi perhatian akhirnya ditanya mama ai eta kudu sok dirokeun ha di jero hatena geus eueuhna naonan ku kula katempo layaripul wali illal wali eta mah kumaha kitu nu nyaho ka wali kecuali kulantaran di jero hate Imam Junaid kosong nyahoeun kadu kararosong lain hehe jakarasa meureun karung malulu tuh ieu tangganya Gusti Allah kari istimewa wali Allah lain sambarangan urang lamun nyaritakeun wali Allah kemudian nyaritakeun karomahna tertarik terasa bahwa asana aing ge bisa hayang amat nyaritakeun ulah luhur teuing ge Tuan Syekh Abdul Qadir ba luhur teuing ulah luhur teuing geus madzhabul arba'ah mah eta mah geus luhur teuing tah luhur teuing tah nyaritakeun imam nu opat mah jang ngimpina ge kapanggihna ge jeung Allah pat amu tah ngimpi lain lalagan tah mah hese madzhabul arba'ah mah Imam Syafi'i mimiti Imam Malik kemudian Imam Hanafi kemudian Imam Syafi'i Imam Hambali lain lalagaan teman eta geus setan geus teu kuateun kana opat luhur teuing nu belah dieu beta tuh
kitu buyut Mansur, Masya Allah sakitu poharan luhur teuing tage nu belah DB Syekh Nawawi Tanara hari itu Makholil Bangkalan. Ya Allah ya Rabbi calcel murid dajara di wali lantaran dirina wali di atupan ieu ge ngamurid kan jara dicopet kabeh bentuk da doang pedagang dicopet eta teh ngaranna macan berbulu domba. Si ade kurang mari usapan mari pajar embe yang kerem aja deres janda doang mah ngamuridkeun pan ngamuridna tah alabun guruna copet atuh muridna ge copet. Nah ieu murid Syekh Khalil Bangkalan jara di wali Masya Allah murid Syekh Nawawi jara di wali kabeh geus lamun muridna ti pondok pesantren modern tete kan jadi pejabat jara di pejabat minimal jadi lebe nya si lebe eta tete modern teh keur nyiptakeun nya lain nyiptakeun wali nyiptakeun lebe atuh kos kitu kabeh eta geus ulah hese-hese lain dik ngagorengkeun seperti eta lah kenyataanna seperti etalah kenyataanna ngamurid-muridkeun terus murid guru kita tuh gitu bae guru kita tuh gitu bae kajian kuku bae Masya Allah lantaran jana nyiptakeunana kos kita tuh kos gitu bae henteu jore henteu jalamun modern mah atuh saanu jadi lebeng hese ja pesantren kos urang mah kos kieu teh dijadikeun lebeh jamal bisa aja ijazah teu boga pan ngomong teu becus pan teu bisa mantap terisolir pesantren kos kieu mah pajar lain orang Indonesia. Pajar orang pedalaman Sumatera. Tapi ketika sholat wani ngadu. Wani ngadu. Sok geura seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun beda kadeleuna tegep. Ngomongna geus lain. Lah tuh urang hirup bemal kebalik. Nah, geus lain deui kan. Berarti geus frustasi ya budaknya. Lain tetep bae kumaha guruna set nah nu bantak guru baheula ulah kadinya ngajina ka ditu bae kula bae kula hayang pindahkan ulah hayang pindahkan ulah geus di Jawa di Banjar insyaallah mangkani geus kolot aju kula keur gaji di karese di nduk pindahkan ulah abah di ulah geus dinya koreganan beureun doa mama baheula eta tanya nama ngadoakan lain jang sorangan kiai gua di mah ngadoa jang sorangan ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan naik pangkat deui abdi sorangan kan mudah-mudahan kabeli mobil deui kakarak 5 yang genep sorangan kan mudah-mudahan pamajikan nu ngora ulah kanyahoan kuno kolot sorangan kan ulai jang sorangan ulah mah baheula mah lain kitu ya Allah ya Rabbi keun bae abdi ka neraka mah ka neraka tapi murid abdi mah ka surgakeun eta teh lain lalagaan teh mah ngadoakeun bae Gusti abdi mah dikanarakakeun nyanggakeun ka Gusti abdi mah geus bisa kajen kuku mah ge urusanana jeung Gusti kumaha Gusti bae tapi murid abdi salametkeun Gusti paya teh ngadoa urang yang make ngurucut cai mata ieu mah pan lain kitu ngadoa salametkeun abdi Gusti keun kajen murid mah ka neraka ge tuh kan eta mulyana waliullah mentak jaradi wali-wali Allah eta kan nu dimaksud ku urang makan urang hayang salamet di akhirat jadi dunia mah tuh ku urang teu dahar neangan sorangan kan urang kajen ieu teh diurusan ku bupati atuh urang mah neangan sorangan jaga jeung nagara acak-acakan dahar mah neangan sorangan emang punya di huapan nya henteu neangan sorangan dahar nginum sare neangan sorangan tengah-tengah di tengah-tengah perang ge wayah naikkan pemajikan mah naikkan bae eta urang itu bisa bae sih jadi Ethiopia ge sakitu di embargo anaranakan ja ngan gede hulu doang sebab nu geus kitu mah itu bukan urusan ada timbul sorangan kan neuleuh nu ngongkong hayang nah ieu wali-wali Allah hanya wali deui nu nya la yariful wali anu sok didongengkeun ku rame-rame teh ku kiai bener eta teh dina kitab thariqah kitab tasawuf kiai dede jasa ka hiji murid
Dede jasa ka hiji murid eta lain lalagaan kan bener tah dina sababaraha kitab lah loba. Akhirnya kan murid-murid protes kabeh. Ngajawabna kan hese cek guru kieu bae atuh ayeuna mah neangan manuk saurang hiji pencit ulah kadeleuk ku sasaha. Eta kan sering tah di dongeng-dongeng. Wo tuh nareangan manuk masing-masing. Wo aya nu mencit di tengah peuting abe ulah kadeleuk ku sasaha. Aya nu di handapun jembatan, aya nu di leuweung. Wah aya nu di munara masjid. Dipencit. Lapor kabeh dengan sesuai pagawean masing-masing. Nu eta mah nu dipake kadeudeuk ku guru teh di bawah hirup-hirup. Kan kanyahoan ku kabeh. Geus kabeh. Ieu di mana maneh mencitna? Di leuweung. Di maneh? Di kebon. Di maneh? Di handap jembatan. Di maneh? Di menara. Di maneh? Tengah peuting di kamar. Sasaha teu kanyahoan ku sasaha. Di maneh ieu di bawah hirup? Kula mawa hirup jakna lantaran deuk dipencit supaya ulah kanyahoan ku saha teu bisa. Pan teu bisa kan Allah neuleukeun bae. Kakarak tah nu mantak aing deudeuh ka si ieu beda hatena jeung sia. Kanyahoan sia mah berkat guru ge sikat habis. Iya kan. Aduh. Atuh kadang-kadang guruna ge leugit kueh di meja. Aduh. Rokok mah geus biasa tah. Ieu keur carita wali Allah jauheun deui ka wali Allah. Katebakeun. Masyaallah karim. Nah ieu aulia tahta kubai wali kaula handapeun hahalang kaula. Nu eueuh nu nyahoeun kecuali kaula. Manusa mah neuleuh ka wali teh ngan sakadar neuleuh zahir papaesna bae ka panganten teh neuleuh zahir teh nyahoeun beungeut-beungeutna. Kana ideana panganten make cadar padahal dihias kan. Sakadar neuleuh teh zahirna bae teu kadeuleuh cantikna beungeut padahal geus diwedakan, di shadow, geus di livenan, geus di segala rupa tapi urang neuleuh ngan make cadar doang. Teu kadeuleuh jerona, nu bisa neuleuh jerona hanya mahram-mahramna hungkul, ahli-ahlina. Kitu kene hate-hate manusia katutupan ku awak, nu bisa neuleuh kecantikan hatena hanya bangsana. Bangsana nyahoeun. Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin boga putra Syekh Maulana Yusuf. Kemudian Syekh Maulana Yusuf teh akan ditanyieun masjid. Setelah eta anu mere gambar. Gambar tersebut teh datangna teh ieu teh ti Inggris. Orang bule. Ieu gambar masjid adu 5 ka ditu 5 susun luhurna 1 2 3 4 5. Setelah eta kan teu dihiraukeun. Tetapi akhirnya aya deui gambar ti RRC. Setelah eta si Syekh bahkan Syekh Yusuf terjadilah dibangun. Sengaja dibangun masjid 5 tahapanana dengan tafsiran rukun Islam. Rukun Islam teh 5, geus 5 tah. Masjid teh 5 ka dieu set kitu tah. Kenteng nyusunna. Itu rukun Islam, syahadat, itu sholat, puasa, zakat, dan haji. Selesai masih dibangun, hujan gede geledek, hancur kabeh. Syekh deui, Syekh Maulana Yusuf datang deui lah orang Inggris dengan gambar tilu tahap, sengaja tilu tahap di tafsiran ialah syariat tarekat hakikat. Terjadilah dibangun, geus dibangun bae kesimpulanna. Nah, untuk kelengkapan eta teh aya anu disebut kitu Sri Manganti. Sri Manganti di tukang eta teh paranti ngajamu tamu-tamu. Ngaran Sri Manganti walo jadi menon bangunan untuk menjamu tamu-tamu. Nah, di dinya di tukangan masjid. Belah dituna gudang pare, gudang non beas. Jadi abeh ngeunaheun. Belah ditu dapur, ieu masjid da urang masjid Banten. Nah di dieu tah, ieu teh pas Sri Manganti ngaranna tempat paranti ngajamu tamu. Di dieu gudang tah, di dieu gudang. Di dieu tah belah dieuna ieu teh kitu dapur umum. Geus di gudang ka dapur ka dieu. Tah. Aya deui disebut ngaranna kitu made. Made teh
taman sekelilingna termasuk kudu dijieun ulah dihareupna teh ulah teh ya petunjuk dihareup tidak terurus ayeuna ya Allah ya Rabbi kemudian aya deui anu disebut kitu non gitu dan lain-lain sebagainya panjang ceritana. Nah terjadilah eta geus jadi dijieun 7 non jalan ke perkampungan, jalan ke pasar, jalan ke perkotaan, jalan ke jelema-jelema pengusaha dan 7 jalan termasuk ke Baduy. Guys, di dia disebutlah sumbu Banten. Mantap aya sumbu Banten, sejarahnya seperti gitu. Jadi di mana-mana tetap kudu ke Banten. Di perkampungan kudu ke Banten sebab sumbu na di dia. Di pasar kudu setor ke Banten, setor telapor kemajuan dan tina di perkotaan, di bangsawan, di naon termasuk di ditu di Baduy kudu lapor ke Banten. Minta ke sumbu. Nah, kita saya Yusuf hayang nganyahokeun kitu ieu gambar nu mau gambar teh saha akur amat jeung dina hate. Syukur berangkatlah ke Inggris. Emet Inggris kemudian nyana kitu teu meunangeun kudu ka Jerman. Di Jerman teu meunangeun kudu ka Maroko. Kapanggihlah di Maroko perkumpulan di Maroko aya lah. Kapanggih teh si bule si wali jadi di Inggris saya wali. Di Jerman geus saya wali, di Cina geus saya wali saat eta orang bule geus jadi wali. Ngantu ai ku hari urang bedegong bae. Itu kan wali-wali eta. Masyaallah. Tidinya lah Syekh Yusuf ngajar di Maroko. Geus Maroko ngajar-ngajar setahun harepan hebat. Suarana Syekh Yusuf bang lain lalagan suarana teh ya kadengena teh 50 kilo mun kuari mah munnyana gitu ngaji teh 50 kilo maka pernah terjadi di Turki teh ya ieu teh pangurus-ngurus sora saat di kerajaan Syekh Yusuf lantaran aya naon gitu ngaranna aya wiridan supaya hebat suara di Turki teh ya festival bagus-bagus suara eta teh urang Turki aya anu kapilih kadenge dan suara teh 30 kilo 30 kilo jadi lamun nyana adzan lamun nyana ngaji tanpa make alat pengeras suara kadenge geus teu kaharti ku urang kos kitulah teh di Turki aya ngaran-ngaranna insyaallah ke ira-ira deui dijelaskeun ngaranna jeung gaya hidupna. Jadinya Syekh Yusuf teh kan nek balik kan ka dieu, nek balik ka Banten teu meunangeun ku murid-murid dakan di ditu. Di Afrika teu meunangeun tetep bae kudu. Nah, Syekh Yusuf di majelis taklim didinya langsung ngajopak maot. Maotnya nah diurus. Saya gubus Tanzai, lain Tanzania di kampung Tanzai nya nah maot biasa. Maot terus atuh dikubur. Si kubur beres aya deui di Banten. Jadi jana ka Banten teh ku maot jana mah ka Banten. Ieu mah hirup keneh ge geus paeh ti heula pan. Tah, batak aya kuburanna nya di Afrika aya kuburanna, di Makassar aya kuburanna, di Banten aya kuburanna Yusuf. Seperti eta lah sulit jana dek balik ka dieu ya maot. Nah, eta Syekh Yusuf teh nyahoeun bahwa ieu teh orang Inggris. Jauhnya anak anu ngomongna nu mawa ieu padahal mikeun mah ka Maulana Hasanuddin. Kecerdas-cerdasna hate waliullah nyahoeun. Maka perkumpulan di Maroko nyahoeun tahapan-tahapan wali. Mohon maaf ya kuari bae ge kuari. Habib Lutfi teh nyahoeun ka wali tahapan-tahapan wali. Sebab nyana bisa mimpi set ngarendeng jeung Kangjeng Nabi jajaran awal saha, jajaran kedua saha, jajaran katilu saha sampaikan ke 9 jajar. Kadeule ku jana teh jeleban nu di awal, jajaran awal, jajaran kedua dan kadeule jadi kiai-kiai sadunya teh kadeule nyahoeun nya mah teh. Jajaran awal neangan ngaji pede hating. Eueuh di jajarannya. Buka Habib Lutfi ge dina pangimpian teh ditingali ngono. Maksudna haji pende di teh angan. Keur ngagejebur ka sumur. Aja digegel orang di sumur lagi. Nah, ya keur carita lain bantrak-bantrak gedeun berarti tah. Pangkat bisa ditembongkeun ke emang kutub teh seperti gitu. Mantak datanglah di berbagai negara untuk mengunjungi Habib Lutfi lain sembarangan dalam.
Jelemana embung kanyahoan wali keut bae kadang-kadang buukna diberi mah make lepis jadi. Terus bae dan lain-lain sebagai nyanyi. Sebab naon? Ieu teh geus embung kanyahoan jasa, geus embung kanyahoan ku teh kajen. Kajen dibodo-bodo, malah aya anu nyebutkeun kitu Habib Lutfi guru mufsid lain mursyid seuri bae. Eta seuri bae emang resepeun da wali mah digitukeun. Wali mah lamun disanjung-sanjung malah benci. Lain bencina naon isin gitu kok kanyahoan kok isin kalau mun di bejaan misalnya Haji Peni mah lain wali bungaheun wali mah Haji Peni mah teh jelema bloon bungaheun nya ge lamun dikitu-kitu bungaheun kan asli mah lain wali maksudna ayo wali mah kan asli bunga gitu bunga embung kanyahoan. Ya, lantaran kos gitulah wali bahkan pindah alamna. Nah, jana jauhan ka wali-wali. Dunia kelas dunia nyaweun di Amerika sahabis lamun aya. Kemudian di Yaman dan lain mun aya. Di Indonesia nyawan nyana pernah jebutan lah anu. Jadi mun nyana nyaweun Banten kosong, Bandung kosong emang sesuai. Nyana nyarita sebab selalu dibere ku Gusti Allah nyana pemandangan jajaran jadi ya nyahoan tahapan wali luhur saya tanya di dinya saya tadinya seperti gitulah orang mau ngadaikeun Tuan Syekh Abdul Qadir kan seperti gitu. Nah ulah boga pikiran aing mun hirup di zaman saya Maulana Hasanuddin mah aing bareng jeung nyana can puguh aing mun bareng jeung saya gitu Syarif Hidayatullah lah aing rek berjuang jeung nyana can puguh. Urang ngadaikeun Kangjeng Nabi, beuh aing da bumpas jeung Kangjeng Nabi. Aing ngilu can puguh Abu Jahal ge henteu. Ji atuh kabari zaman Gus Dur, aing wah, pokona di zaman Gus Dur loba nu anti. Ka Gus Dur sarua sepanjang masa kitu bae. Mata hati-hati urang. Hati-hati jeung ahli-ahli Allah mah sebab nyana mah embung kanyahoan. Kos aja pengen we kan kanyahoan embung kanyahoan cenah. Embung aja mantap berkat cokot abe ulah kanyahoan. Aduh ya Allah. Nah iyalah urang mah kan teu neuleuh ka panganten ila zahira zinatiha. Ngan neuleuh zahira mah urang neuleuh jelema kan zahira bae ka deuleu batin mah teu ka deuleu hanya wali nu bisa neuleuh batin. Kitu ge nyana teu beunang ngomong. Teu beunang ngomong hanya ku isyarah-isyarah. Ku isyarah-isyarah. Sering kapanggih di kota seseorang anu rudin tapi memberikan isyarat oh iya. Sering di kota-kota besar bahkan non gitu awakna teh dadabul modal di pasar terus kaliak-liak tetapi jangan memberikan isyarat oh berarti lain jelema sambarangan seperti kos gitulah para wali Allah diciptakeun ku Gusti Allah wali teh aya anu di pasar aya anu di pemerintahan aya anu di jalan menta-menta hanya tingkah zahirna unggul aya anu magahan ngaji biasa waliullah teh macem-macem kumaha ku Gusti diberena bae. Nah ieu keur carita waliullah nu nyaho kecuali wali deui. Nah hanya Allah lah nu nyaho jeung hamba-hambana nu dibere nyaho. Cirian Gola Yahya wallahu a'lam bissawab.